Man qara'a salasa ayatin min awali suratil an'am ila qauli wa ya'lamu ma taksibun. Saha jelema nu maca 3 ayat bae dimimiti surat al-an'am tanu tadi alhamdulillahilladzi itu khalaqas samawati wal ardh tepikeun ka ma taksibun ke nu kurang bakal kapanggih tadatang kadinya tah dibaca 3 ayat eta Ngaye wakalallahu lahu arba'ina alfa malakin yaktubuna lahu mithla ibadatihim ila yaumil qiyamah. Gusti Allah bakal dipasrahan 40.000 malaikat. Pohara 3 ayat tah. Mantak ayat-ayat Al-Qur'an teh palohara sabaraha mun urang nyaho. Seperti kulhu dibaca 3 kali sarua jeung sakuran. Hendak lamun ngariung teh mun hayang tamat Quran 3 bae kulhu. Sarua jeung tamat Quran. 3 kulhu sarua jeung sakuran. Hendak berkatna kudu gede. Sebab sarua jeung maca Quran eta. Masyaallah. Iya ayat lain letik-letik ayat ya we. Nyeh nu kurang dibaca ieu surat Al-An'am pohara jasa. Geus kaistimewaanna mah hiji tadi mun dibaca 3 ayat bae ieu diwakilan di pasaran 4.000 malaikat 40.000 malaikat. Nuliskeun manehanana kana ibadahna. Jang eta jelema tepikeun ka poe kiamat. Jadi nu 40.000 malaikat mah nuliskeun ibadah terus datang ka poe kiamat. Wah, ieu mah jaminanna ge sorga bae geus 3 ayat mentak mulah ditinggalkeun nu 3 ayat ieu. Wala jasa bahkan lamun aya setan deuk ngalirukeun, deuk ngawaswaskeun, deuk ngajerumuskeun ka manehanana mun urang sering-sering maca ieu nu 3 ayat ieu datang ka maksibun ayat naon kitu mataksibun na ieu setan ge moal kuateun. Moal kuateun da pokona mah. Dek di naon kitu ngaranna pengkolkeun ku setan. Cek setan teh nyokot deui bae motor. Ngridit ya nu itu ge aman pan. Kiai ngomong haram teh bohong. Buktina sia kan katutup nyokot deui bae. Eta setan tak kos kitu. Baik embungkeulekan maupun bisikan hati. Nu bungkeulekan mah bisa dicabok ku urang babari.